Duh, mun loba mah di pasar. Godi naon ya. Dia pun geus kerujukan. Aduh. No, buat ini. Hah? Godin ke kebon ah. Ini godin di kebon jangan bobot ya. Wih, karone. Wah, segar. Wah. Mana? Bulan puasa dia masyarakat dari rumah kalau batur menimbulin ke kebun kalau mau baturan hier hei dang Mang Ujang, iya keur ngalah jamu. kira aku nggak jamu bulan puasa Kerengke buka jang maghrib. wah kerengke ya karena di dahar ayeuna nama dang Kapan segala, aduh, gagal sih mah. Nah kemana Mang Ujang? ke kebun dang dulu ulin ke kebun Dek naon ke kebon? nampak pepelakan di kebun di situ Oh hayu tuh ngilu ah, karsel. hayut Ya. kita jamu pesakan pamali bulan puasa Oh heula tuh ah. dosa kerengke mah pesakan we semae Sengit aduh. euy cengit sama setan mah goda teh ieu orang ini tah Hayu atuh ah. kemana dang tadi jalan waktu ini kali dia kalau luhur paling salah tuh Udah. Nah, udah ada nyala di situ ah. oh iya tuh Capek aduh. bulan puasa malah leuleus dang bulan puasa malah Nah, di dia Mang Ujang ieu. ieu heula capek deh pulang oh gede dang ini dang jauh kene ke kebun dang luhur Lapar deh Mang Ujang. 8 bulan puasa tuh dang Mang Ujang. Wayah kieu mah kudu ngopi seger-seger. tetep menang dang dora kapan bulan puasa Heuh apanan bulan Mang Ujang di puasa mah bulan. Urang mah da heuh aduh kawan buka ieu teh. dang ai kana kitu mah bulan puasa teh tapi kan urang ge manusia diwajibkeun dina puasa dang Heuh Mang Ujang da urang mah saurna ge saeutik. lain abet dang saeutik dahar teh lain sing wareg Ari Mang Ujang. Beda jeung tanggal 1 tanggal 2 loba deungeuna. Da kadieunakeun mah geuning. Heueuh nya kitu teh naon jadi leuleus aduh teu sumanget. dang bulan puasa mah kudu sumanget dang aya deungeuna oge urang teh sebagai umat Islam teh diwajibkeun puasa dang ngan puasa teh kudu puasa sagalana dang ulah muasaan ngosongan beteng hungkul tapi kudu jeung tekad ucap lampah hate ge kudu bersih dang ngelakonan puasa teh Ah Mang Ujang ulah cerema wayah kieu. Jadi masuk tara asup. Duh nyalapa. dadang mah di bejaan teh sok ngalawan Lain ku kitu na Mang Ujang. Lah teu kuat ditahan ge. Beberang lah bisa deh. Eh,
Kemana? Orang ulin ya. Kemana? Kemana weh? Kesel gitu. Ayo. Ayo tuh. Mat, ulin kemana? Kemana lah? Kesel ke kaler yuk. Ayo atuh lah ide kesel ya. 3 orang besar ya ente. Wah, tapi kali cuma kita enggak sih sering sakit. Mana ada kado itu ada dia. Tadi itulah, tadi itu aja merah daya lah. Kurang nih. Bor ada recek lah. Kabuan, oi. Mang Ujang teh kabita seueur kieu. Wah yakin mah bener perhanaan euy. Keun bae dang are dek buka mah teu kuat mah ngancek nu ngabejaan ulah kapengih ku jelema. Ai dadang jelema lain. Ulah kapang ku jelema. Ai dadang jelema lain. Jelema. Tah berarti entong. Berarti kapengih kene. Gitu makanya. Weh cek nu ngabejaan teh pek dek buka mah ngan asa ulah kapengih ku jelema. Sing nyumput cenah kitu. Baru geus atau Mang Ujang. Ieu mah make baju kebon mah. Ayo nah, balik nah. Balik Bu. Ayo. Baju. Apa? Daban euy. Tet. Sampai. Ya. Tuh mengujang kita tuh. Di sidah kadang itu mah. Aduh. Karena naon itu? Mah balik ulang Godin mah. Tina kadidang lah. Nu ieu film kieu. Buka entong, buka. Daban tong atuh amali Mang Ujang. Ulah lebar dah. Ieu hiji sawah. Setan pengajak setan gitu mah. Ayo Aduh. Bulan puasa ieu teh. Gerak tobat naonan teh kituan. Aduh sadar. Nu urang mah teu godin. Di dadang tah nu ngajakan we godin teh. Itu kurang dicarek teu beunang. Manehna aya we kikeuan. Ya bulan puasa. Aduh, karena rarao dia teh gawe teh ngadon kieu ha. Ieu we. Kieu teh. Rarao Kerenyuhan. Lain ke godin. Nah, ini juga kergodin kieu. Tong emosi. Nu ieu mah. Diukeul lah dia. Diukeula. Yukeul anu, Lain kitu Mang Ujang, dang. Ieu urang mah kita bulan puasa. Ade kitu teh. Lamun urang dibiasakeun kieu, kahareupna bakal kitu deui. bulan puasa. Ulah salah paham nu. Da urang Teh kerenyuhan dek ka kebon, dadang malah jamu cenah keur engke sore. urang ngajang teh. Dia meungan wae dek buka, rek buka mah teruh dang eta teh. Ayo nek buka mah teu nyarek pek bae, ceng teh, cek anu ngabejaan ge asa ulah ka pengikut jelema. Urang teh eta cek Mang Ujang ge bae meunang. Pek wae meunang buka puasa mah ulah ka pengikut jelema. Urang teh nanya enak ka maneh. Urang teh nanya enak ka maneh. Maneh jelema lain. Urang jelema. Pengikut kene, Gitu. Euy. pengikut kene. Ulah mata kena teh dosa. Dosa kan bulan puasa teh, bulan puasa teh bulan yang penuh berkah, bulan penuh pahala. Cik tudang Oh dicarek bulan jeung naon dosa. Iya, mana kana moal, urang moal buka atuh moal. Geus enak urang heuh moal jadi buka. Ya keur maneh hiji sewangkot aroti tah, bae maneh misi. ya.